Tilu hadis riwayat Rasul nu aya di alam kubur. Hiji sedekah jariyah beri ikhlas karena Allah. Dua ilmu anu manfaat beri di alam manfaat. Tilu putra anu soleh ngadoakeun teu weleh-weleh. Dosa abdi lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka Yang Widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Widi. Saenyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan. Ari jalma anu angkat ngaos pibekeleun keur jumeneng, mangka eta digampangkeun ka surgana